Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta pun aulia. Tepakeun wasta pun Mediastuli. Simkuring jeung rerencangan simkuring bade ngawawancara ka Bapak Hadli. Ngeunaan bonsai kalapa. Mangga disaksikeun videona. Bab, abdi bade naros ti iraha Bapak melak bonsai kalapa. Malah Muhammad di tahun 2010. Terus partarosan nu kadua, naon wae rupa-rupa bonsai kalapa. Ya rupa-rupa aya jenisna gitu. Aya kelapa gading ya, terus kelapa hijau ya, kelapa ya minimal bangunan 150 lah sampai jadi. Namanya jutaan. Kumaha carana ngarawat bonsai kalapa? Ngarawat namanya gampang-gampang susah. Palingnya kelapana di potongan, bambunya disepetan, besar. Terus mun sok aya pameran. Kosong aja. Bab, abdi bade naros ti iraha Bapak melak bonsai kalapa. Malah Muhammad di tahun 2010. Terus partarosan nu kadua, naon wae rupa-rupa bonsai kalapa. Ya rupa-rupa aya jenisna gitu. Aya kelapa gading ya, terus kelapa hijau ya, kelapa ya minimal bangunan 150 lah sampai jadi. Namanya jutaan. Kumaha carana ngarawat bonsai kalapa? Ngarawat namanya gampang-gampang susah. Palingnya kelapana di potongan, bambunya disepetan, besar. Biasa tang nyontohankeun video Sok nanya mah. yang tang nyontohankeun cara ngarawatna. Ngarawat mah gampang tah, seperti ieu nu garing gitu kan. Ceun gitu. Nah, terus ieu model ieu aya babut tah. Jalaannya. Ieu babut teh piceunan gitu. Nah, gerahna ku cutter gitu. Nah, kitu unggul tos. Jadi Katerna nu alit apa nu agung? bebas terima penting asal seukeut gitu. Kan di Fungsina. alaan ieu teh ameh engkena meber palapana teh gitu. Meber gitu tah. Terus kitu unggul aing ngarawatna mah gampang kayak gitu. Nampil nuhun. Tos Tos. Sakitu video ngawawancara